nyusur lah, nyusur teh ngabaca contohnya nyusur rek ngaji nyusur heula ku samunutan kadang teh nyusur nyusu begitu balik teh ka imah nyi cenah akan menang ilmu anyar ya ti ustaz di perdana naon geuning sunat cenah tiap rek salat teh nyusu atuh tiap rek salat di nyol tiap rek salat di nyol sapoe 5 kali teh cek pamaja cenah paling agama teh 1000 5 kali tiap nanti ngeledehna cenah ieu nelpon kawin cek pemajikanna teh bener cenah teh bener teh ustaz cenah teh tiap rek salat panjangkeun teh sunat cenah nyusu lain nyusur nu bersihan untuk atuh salah cenah salakikeun heuh salah denge teh keun supaya kapok cenah make sabol kapok ku sabol pas poe Jumaah teh nyi cenah urang ieu heula pahala begitu genyol beul ada jelema mah kada pangabeuki balik kapok. Kalau kapokna teh aduh cenah heueuy. Kare menurut. Khufatul jannah bil makari wa hufatun nar bisyahawat. Jalan ka surga sok diberikan ku teu resep. Kulo pagogoda ku teu sesuai jeung hawa nafsu. Jalan ka surga mah kitu nu judulna ibadah mah pasti teu resep jeung hate teu sesuai. Da ibadah sesuai jeung hawa nafsu mah rintang teh hiji kawin. Nikah mah nya ibadah nya geunah. Nu ngadoakeun loba, tiap nusa salaman ngadoakeun. Nya. Geunah sok ka panganten, mudah-mudahan masih nuntut rayun. Ayo ya? Oh, nuntut tahu katanya. Masih sehat Pak Apeot.